Kiai datang ke Sukabumi. Sukabumi ini di mana karena? Oh, parantinya nah berarti. Jampang Surade. Datang di Jampang mah tukang sihir teki haji imam masjid, masya Allah. Ulah kaget di itu pak imam masjid ngomong ramah, nikmat jasa ngomong. Kurang datang kadinya, Waalaikumsalam. Saya Abdi Zaid di mana? Di Tangerang. Masya Allah, cek jadat. Sarang saya nyalira baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. Ya nah, ini sumping ka dieu. Gua abdi gaduh masalah. Oh, beres masalah mah. Langsung diantuk. Sial jasa juga. Aya naon Pak Zaid, aya naon? Saingan dagang di pabrik teu beres. Nu biasa diangkat ku kula Ipra ku Ki Umar buang kawara teh. Ulah diantopkeun jelema kos kitu. Ngahalangan teman nu kos kitu mah. Geus pokona mesrahkeun ka Pak Haji. Sial Sukabumi teh kos kitu. Rek dikumahakeun, apa rek diedankeun, rek digeringkeun, atau rek dilesukeun, atau rek sekaligus bae diberesan. Ayo, wah pokoknya mah eta hargana sabaraha. Wah tuh beda-beda harga mah. Tolol jasa. Cek Pak Haji mah nu kitu mah mending diberesan bae. Geus ulah dingkengkeun deui. Bahasa lagi kos gitu pernah masuk cek Pak Haji mah geus ulah dingkengkeun deui. Lah kos itu mah jangan halangan, ribet pan urang ge ngahalangan mah ribet. Bahasa Sukabumi eta.